Guys, berangkat ngantor poe ayeuna mah mani asa rusuh ieu teh asa diudag-udag bagong. Heueuh guys, ieu teh nya hujan nya geus beurang deuihan pokona mah rariweuh we heueuh guys. Poe ayeuna teh bagian ngantor ka imahna maci heueuh guys, biasa poe Minggu. Tapi ieu teh berangkatna beurang heueuh guys sekitar jam 5:30 dikarenakan tadi teh macina ka pasar heula cenah guys. Geus mah beurang ngaluarkeun motor hararese heueuh kieu ye geuningan ari motor sagede bagong makot hararese diluarkeunana oge. Tadi pagi rek nitah ka salaki kalahan hujan badag di luarna. Jadi asa lebar tadi teh motor rek dihujankeun teh guys. Kalah ku kudu sulan daripada keluar ieu motor, astagfirullah. Kieu ari gableg awak leutik mah deui hararese mamawa motor gede kieu teh guys. Pas rek init si Inces kalahan datang bieu teh guys. Jeble hayang milu untungna we bieu teh daek dibebenyokeun. Si Inces geus rehe geus lah ayeuna mah aku trek OTW guys, tapi sayangna ieu teh boga kameramen ayeuna mah da kameramen tadi teh geus tuluy init. Keur di jalanna mah tadi teh divideokeun guys, tahu-tahu ieu teh geus nepi we keur beberes di imahna maci. Depan kameramena eueuh guys, jadi teu divideokeun di jalan teh. Lanjut we teh aku teh beberes di hareup guys. Di hareup oge meuni pabalatak dihan sagala aya jiga nama sampah ka bawa angin guys. Beres di hareup lanjut ka dapur ieu teh guys, ngelapan kompor tu minyakna meuni kot pabalatak di mana-mana. Kot babalatak berceceran atuh guys. Tumben ye poe ayeuna mah beresaneun gerohan maci teh, biasa nama beresaneun gerohan teh meuni kot numpuk. Jiga nama poe ayeuna mah maci teh teu masak guys, jadi eueuh gerohaneun. Ngagerohan nama sok maci, aku mah tinggal ngaberesan we hungkul guys. Lanjut ieu teh meresihan wastafel guys, da geus laleueur. Saminggu ieu atuh teh dibersihan guys. Kan aku kerjana ge saminggu sakali guys, mun aku datang we ka karak ieu teh dibersihan. Lanjut ayeuna mah meresihan tempat sembahyang ieu teh guys. Biasa ieu teh micenan abuna, soalna ieu teh geus numpuk pisanan. Salam toleransi we guys, da teu sakabeh jelema teh agama Islam. Kan Indonesia mah kaya guys, beragam suku, budaya, bahasa dan juga agama. Kumaha itu ngomong teh teu pararugu we lah kitu guys. Mata kita mah saling toleransi we guys sesama manusia. Geuning tahu-tahu ieu teh aku geus rek balik aja guys. Da soalna geus beres atuh rek naon deui. Ieu teh rada gerimis leutik guys, tapi teu naon lah gerimis leutik mah rek diterabas we. Dikarenakan ieu teh aku rek balik guys jeung deui durasina beak, jadi videona cukup nepi ka dieu wae. Bye bye.